Selamat datang di episode 42. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Salam. Mak, si bapak kemana, Mak? Mak, 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 ih hampura tuh ojek, Mak. Pak. Rep. Asia ke mana? Di bumi pak nambah uih. Oh, nak tengos gitu. Teterang utep mak pak. Oh, bisa ketemu teruskan sih. Ya, Sangatnya. ya tuh pak. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jak. Jak. Ya, Jak. Bang pak. Kunaon mana teu ngaji? Nambah uih pak ojek, Pak. Sekolah. Masya Allah itu kunaon deh banget. Ah, iya mah pasti. Kedua teu wae nya. Itu Pak, Bener. itu Pak, iya mah, iya Pak dijedukan sama Bapak. Syukur lamun gitu mah. Abang deui mah teh euy. Keluar teh. Itu Pak ojek, salah dulu Pak. Syukur. Ya nggak istirahat ke tuh ya, istirahat tapi mau heula nya terus kalau bisa istirahat. Aja. Masih Bapak tinggal. Jadi tidak ada orang saat aku pulang. Kau sendirian sampai kakakmu pulang, tapi kau beranikan sendiri di rumah? Iya, aku berani. Aku sendirian, artinya aku bebas membaca komik atau menonton TV. Sudah lama sekali aku tidak sendirian. Aku akan menikmatinya. Wan, Wawan. Enggak ke warung mah masih kencengnya kieu. Tak gemetaran. Enggak ada tidak ku kolot sukara rese. Tuh, kita tadi laju TV wae geura teu atos-atos. Aku sendirian. Hai enggak. Dia tidak ku kolot sukara rese. Iya kan? Keluarkan semua uangnya. Eta budak lah tang tong wae geura mah kita. Tep. 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 Ada tep. Mama pada mi warang. Tep. Tep nih. Pak, Pak, tep nu gede teu aya nuju ameng. Ojek weh, ka warung ya? Dari bisa naon, Mak? Uang beureum saparapan. Tos, Nya alus cek-cekna. tos. Nuhun nya. Mam teh aja tuh. Kici nyalaon deui. Jajan dek amang. Nya ih. Ka mana atuh? Amang. Nya tong santen deui amang nanya. Oh. Nya.
Tuh, yuk. Ada mau nyemput ojak teh. Ya tuh tuh. Nanti kerarian. Kemarin dicarekan ku indung urang. Sebenang ulin di ojak. Mana bicarakan, Yok? Heeh, Rul. Sarua orang Yok. Lahan ulin deui jeung seojak bapak urang. Bapak mana nyahuan? Nahon? Teuing lagi di saha? Padahal mah urang teh hayang ulin jeung si ojak deui teh. Masalah nama indung urang ge nyaksian. Jadi urang teu meunang ulin deui. Mana percaya, Yok? Henteu urang teh percaya, urang mah nyaho si ojak teh bager. Ayo, kenapa? Ngomongkan si ojaknya. Naon si Wan? Bener, Yok. Si ojak teh kamari ge urang ningali mawagir. Tah, urang nu mentak sieun mah si ojak teh girna teh aya getihan, awor-aworan. Tah kurang teh si ojak teh lain kurang ditanya si ojak teh ngomong nya geti jelema atuan. Angin. Oh gitu. Jelema tuh. Waduh mana mah Wan? Bener. Si ojak nu ngomong ka urang. Putih jelema. Mentak urang langsung lompat we balik dah sieun. Sieun digir ku si ojak. Berarti nuker itu teh geti jelema tuh. Ben hayam. Set. Heeh. Kan bener urang mah teu ngawadul. Bang kemarin ningali. Aduh, kurang hijinya. Si ojak lagi ditewak ke polisi. Ah, tuh cek orang ini bener Rul, gerti jelema si ojak nu ngomong. Ditewakan ke polisi. Oh, iya. Tetep dah urang mah teu percaya. Periksa cek BL. Nyanyak wanan budak teh. Dumuk ake ge nempok jeung BLA. Inu maneh ge minu nyaksian oyok. Aki mah belaan ngarungan budak hiji ngakak kaleupas teu beunang. Tuh, Yok. Si ojak. Tetep we urang mah teu percaya Rul. Si ojak teh bager. Ulah ka bawah sakau kabakabanya. Cing balager, ulah balalangor. Nah, gue sakit mari ke kebon, ngalah suluk. Cing balager dak. Balalangor. Orang ini naon tah geti jelema tah mah. Gandeng tuan. Jak, Naon, Bi? geuning geus kaluar. Keluar naon ayeuna mah libur pere. Yeh, sugan teh dikerem ku polisi kamari kan ditewak dibawa ka Kores. Naon teu oge ah. Di heueuy bikin ngali. Balik. Kudu nama dikerem Jak eta teh nu sok gerulut kitu teh. Naon teu oge ah. Henteu kunaon kitu teh dikerem. Teu balik ah. Meuli bawang di batur. Nah. Keun teu ka ibi eranya. Teu ah. Bohong. Tuh, kunaon euy? Si ojak make jeung teu balanya ka BL. Nya teu bisa kasbon deui meureun. Lain teu bisa kasbon cik urang BL. Naon gitu. Hanya meureun pusing amek ka BL. Apaan eta manehna geunyileung teh dibaja-baja ku BL. Oh nya. Jadi salembur apaleun ayeuna mah. Maruku mah bewer BL tuh. Orji. Tah beungeut kunaon bari rujak. Naon ieu mah teu naon. Diteunggeulnya kamarinya. Teu naon ieu mah. Bohong. Nu diteunggeulna beungeut geuning baruhna sawak-awak. Naon ieu mah awak mah tiba heula kos kieu. Heuh oge sih. Ini satu. Jak, Naon, Bi? geuning balik na ka dieu nya. Wah, ojak. Lagi ka dieu. Wah, ojak mah. Ulinnya. Karewe. Mau ajak we. Dadah. Dasar.
Ojak teh. Namun aya si Ojak. Mas, yuk. Si Hasan lain Sajung. Si Hasan. Si Sajung. Si Hasan. Anak Mamang Ajeng. Nah, Heuh Sajung. bapakna itu geus balik san. Nya atuh. Kena antara ulun jeung geus balik mah. San eta mana San? Iya, mamen kanggo bapak. Heueuh. Asa kata latahannya. Kusaha? Mamang Ajung. Bener sih ya. Anu tadi ning urang keur laleumpang cenah. Eta woi. Bejakeun ka si Hasan. Mun papanggi eta ge pang naon sih? Ngomongkeun sampu. Heueuh pang meulumkeun sampe. Oh, bener. Bener Cerul. Meureun. Bener. Bener san. Heuh nya. Yok tadi cenah pangmeulumkeun sampe cenah Mang Ajum titah ka si Hasan. Gitu lin Rod. Nyantos atuh. Heeh. Naon nya? Nah, itu. Rek. Teh, itu atuh kok. Karek mah di bantuan. Eta na Apa mah. Apa deh? Karek mah. Ayo tuh. Ayo. Itu mimiti atau asana mimiti. Atuh buru. Teh hidung bacun. Paciwit-ciwit lutung nu diana pinakaluhur. Tong paciwit-ciwit lutung atuh. Nah, tuh lutung. Emang namar hoyong jadi lutung. Kan watina lutung. Gentos ya gentos. Paciwit-ciwit amar nu dihandapi nakaluhur. Amar kan lucu. Kan lutung. Kan ganti lutungna jadi lucu. Ya kan? Paciwit-ciwit amar nu dihandapi nakaluhur. Paciwit-ciwit emar nu dihandapi nakaluhur. Paciwit-ciwit wati nu dihandapi nakaluhur. Bae wati kan hidung tapi dengan emar. Paciwit-ciwit emar aya ojak. Mar basian wati. Mar teh kayaknya nyarios kos gitu. Bisa kadangun kok. Buru kan mangkat. Tah, iya. Gimana leutik tah ieu we san? Ieu nu bapake nih. Hah? Iya. Aduh, teu apaleun. Nu bapak maneh teh san lega. Pokona ayo, ti kidul nepi ka kaler, bapak maneh nu boga sampe. Kebona lega mang anjing. Iya, gede ya. Gede. Mana? Ieu nu kaluar. Ieu san. San leutik eta mah. Tuh, ieu nu. Badan. Ayo. San. Wah, san. Ya mangga. Ye, kurang. Sok. Sok, Mak. San. Nah itu. Hasan we. Hasan we. Oh iya. Nuhun. Sok. Ayo tuh. Mal kadugaan atuh. Bawaan mah. San, ayo. Hasan. Ayo. Ayo bro. Di Ayo tuan. Berat. Bantuan teh mana teh yo? Mana itu tuh? Ngejodog wae. Nawa gede ta. Mama awak mana? Itu. Itu teh gede. Awak Ah, gede mana? sok. Ayo. Ayo, hiji, dua, tilu. Nah, ini masuk ke urang. Petasan gede. Teh dong. Atuh. Hiji, dua, tilu. Atuh. Candalahar. Lila. Lila. Hai teh. Karawat. Hiji, dua, tilu. Karena ketika kamu ke belakang dulu, ke belakang. Ayolah, ayo buru. Dua. Angkat. Dua, tilu. Terus. Ayo buru. Ayolah turun dong rambutnya itu. Orang yang mantuan di Hasan kan. Datang. Atuh buru, yuk. Ayo Hasan. Iya tuh. Tuang. Ini tinggalin tuh. Kalau deket ini sih.
Hah? Ayo, Yok. Ayo, Yok. Angkat, Yok. Ayo, Yok. Banget, ayo. Wow, alah. Kebelakan aing, hanca aing. Mau aku cara kan garangan ya. Aku bisa kieu kepal teh. Waduh, bisa gagal panen aing keserana mah tuh. Halo, do, hasil cai kumaha kan coba aing. Wow. Semua balik dia mah, guys. Balik bisa si Hasan mana deh? Hasan! Lila udah teh. Oh, gimana teh? Oh, bebal teh deh. Lapor beteng aing, aduh ampun, kamana budak teh. Wow, alah, gila budak teh. Atlap di mana teh budak teh deh? Waalaikumsalam. Lah, Naon? sana anak aing si Hasan tuh. Si Hasan. Oh, si Hasan. Teu teu ninggal Mang Ajub. Lila kacrap budak teh tanganteuran ka kebon. Keperih beuteung salatri ieu. Amang beureun. Da teu aya ngalangku ka dia, lama teu ninggal. Tadi gitu ka mana-mana di warung elem. Gitu. Kan po Mang Ajub hungkul. Kerja ku kulutus datang-datang ke Parusi. Ngopi lah. Kopi. Widung lah. Mau batin China. Tah gitu ngasar. Ajub. Masih ojek teu. Salah naon? Anu ditewak polisi teh. Oh, aing apal. Tuh polisi lain. Elah makan nyaksian langsung. Heeh. Aya diangkat jeung mamana Neng Oyo. Assalamualaikum. Salam. Tang. Pak Sersan. Elah anger aing sok nyebut sersan teh. Sok ngerakeun. Asa caang bulan ya. Ningali ajum yang ela. Biasa wae Tang. Kopi, Tang. Kopi lah ya deh. Oh ya, aya kopi seueur. Yang rokok sekalian. Di mana, Jum? Iya, nangan si Hasan budak. Oh, Nganteran ke kebun lila, Pak. si Hasan. Heeh. Ayo. Sok, Tang, ngopi. Pak Sersan, ari masalah ojek teh anggus Alah beres. eta ela. Geus pasersan deh. Awatang mah kita cara batu era. Bapak geus pensiun ayeuna mah. Atus biasa Pak Naon Sersan. pitu masalah? Nuhun masalah ojek teh ya. Oh, itu salah. Itu masalah ajak pelabuh. Amprok kamari dia mah teh praktikum, peureui meureun nanti soledat, laprak pesin, bal bengopin teh. Oh, bener. Banget. Tang, si ojak teh kamari mah ngadenge beja ajum sareng tok polisi. Mau lagi segala rupa dah, tawuran. Aduh, meni kompak ya. Keren kolot. Hah, bener nya? Iya, leres teh kamari atos wawartos ka ibu manawi teh ibu atos wawartos ka bapak. Yo, Tang. Cek batur ge si ojak teh kamari lompatan di berik-berik polisi teh. Kali tewak. Beja. Iya, kali botan, mau Ulah tak sok bener. nguar ka gorengan biheung bener. Masalah kumaha? Bener. Sa kampungnya ho. Remote. Kang wae deh. Dagang naon, Man? Pilih bade remote. Dia jangan atur naon ge tiasa ieu mah tos canggih. Pilih bade. Teu gaduh sih Kabeh lagi. 7 aya mah. Ya tambahan 2 deui mah 8 atuh. Hayang lah. Bener Tang. Si ojak teh nyaeta kitu kamari maju mengali teh duduk polisi mau lagi nya. Nyepira aku, bapana sorangan teh apal si ojak ditewak polisi. Sia, dia. Lihat sih. Pak. Kela, ampun Pak. Pulang. Jum. Akang rumah sami mau pernah nyari tak kitu ka maneh. Warah si ojak.
lamun mangihan kelakuan si ojak teh bener. Tapi lain hari teh nyarita medeki nya ngarang-ngarang carita anu teu bener. Tapi bener. Ruksak ngaran si ojak, berarti ngeruksak oge ngaran akang. Ojak ningali di angkot. Akang teh suka mah dengan kelakuan gitu. Kita polisi bener udah moagir. Pak, beli badar remotna, Pak. Malah. Ya, San. Bapak mana teh? Resepen ka Ela. Bener. Apaleun. Oh, gitu Ron. Nyak itu. Kira aku kira aku. Namun Ela jadi indung mana? Daik teh mana, San? Heeh, mana diboga indung tere kos Biela. Tata enggala. Tos sasak man. Tah daik teh boga indung tere kos Biela. Baik, tuh ya teh jadi Ela mah geuli, bibirna ge tabeurem. Ya sak ya. Asak encan sampai mancan. Asak geus bibir Ela mah San. Yo, mun maneh kita nanaon misalnya di sekolah menang ranking hiji atau naon kita mana teh tere naon tere ku batur teh kan nyahorahueun teh tere Lembur bahkan Bela teh ya cocor-cocosana tiga bebek cani paraban cani kos itu daek Tanya bisa sak Coba aku kagigir. Oh, keduk kelak orang keduk kelak. Suara ieu mah. Tuan bukan Wan, tojos Wan. Kira tuh. Set. Hipu. Oh, gitu. Pelem. Aduh mah. Buka. Ieu mah bakalan pelem. Itu. Sok weh, urang mah teu parurugu we si ojak. Biasa oge babarengan. Ieu ge babarengan nya. Terus si ojak kungkul. Hai tuh yok tuh, ngana tuh. Yok, kipu yok. Sok dahar. Totong hilap lagi anjang Bapak. Bapak mana mah bejaan resep urut, San. Ayo Bapak tos ngantosan tadi. Ci asupkeun san. Di dahar di dieu. Eta reu punten lantak. Ek di bawah ka bapak mana? Ji, Aya aju mah tara nu kitu nya, Ron. Biasana ge nu kieu. Yok. Iya. Kangeunaan teh bere nu kitu Mang Ajum. Hayu, si ku Mang Ajum. Hayu. Balik ke Mang Ajum neangan, Mang Ajum. Dicarikan moal. Sampo. Ya Pak, belum sampuna. Tata di pilarian ke kebon. Saya. Naon eta? Belum sampun naon aing mana? Har, cenah di piwarang ku Bapak. Hantu aing mah teu nitah. Orang di mana sampo? Nya di kebon Bapak. Siapa tak ku si barudaknya? Aku sia. Ini apa Bapak? Sebelum tulan si Arul. Iya. Dia mah pasti we aing geus piling aing mah geus mah balik sama kawan jeung budak sentuh si Arul mah. Kotatan aing neangan. Beri beuteung nyata. Saya omongan wae kumaha sih? Ojak. Jawab singkat jelas. Berarti mana kamari bohong gak Pak? Nyata. Jawab. Tayana mana? Sanggup tuh ke Bapak dihukum. Jawab. Benar. Naon atuh pantesna Bapak teh meningges beak lengkak gitu ngawarah mana teh. Ku cara lembut hidung maneh. Tempan. Ayeuna Bapak kudu kumaha ngau ku maneh teh. Lamun diibaratkeun mecut. Kudu sabaraha kali Bapak mecut.
Daya mah kudu leuwih ti sakali. Bahkan leuwih ti 3 kali. Sebutkeun kudu sabaraha kali Bapak mecut maneh. Sok sebutkeun sabaraha kali maneh. Daek narima hukuman. Bapak terbukti yen maneh teh bener-bener rek sadar. Sebutkeun sabaraha kali ayeuna. Jawab. 4 kali, Pak. 4 kali. Yang syarat maneh teu meunang nyebut aduh. Atawa ngarokup naon lagi. Hiji. Nangtung sia. 2. Nangtung. 3. Masya Allah, Jak. Berarti bapakku dibalikan di kahiji. Mak, dicinggakeun. Jauhkeun di bapak, bisa bapak kasetanan. Ke bapak jadi urusan di jeung polisi gara-gara ngawarah anak. Entah sela bising disusulan ku Pak Otang.